Ya arurang ruang riung teh badaya naon? Panginten eta tah sareng saya. Lagi saya na badaya naon ieu teh? Pan pribadi Iya bade aya acara ngadama konten. Abang tuh sarang jajan. Kontenna PMK Cap Channel. Oh, ari kitu mah geus cocok ngajajar sebenarnya. Da urang teh urang Sunda, meureun ieu dan kasenian ge kasenian Sunda. Hiji-hiji ku padalang urang tepangkeun mana nu namina Mang Deri, mana anu namina Mang Isan, mana anu namina Mang Janjam, mana anu namina Mang Ega. Sok urang ayeuna urang tepangkeun heula. Oh, pilih. Atuh khususna kanggo urang pameungpeuk. Pilih aya cariosan anu konok-konok nyogok panjang nyuga. Maklum da ieu mah murang kali meureun dialajar lah gitu. Nah, ulah kira ngapunten, maklum da urang Sunda mah geuningan seueur pisan. Sempal guyona, boh pilih kasabitna mikeun alit kasebatan mikeun budak, panata kirang sopan. Ulah kira ngapunten khususna urang pameungpeuk umumna kanggo anu nongton sadayana ieu dina PMK Cap Channel, ulah kira ngapunten ka palawargi sadayana. Sok, ayeuna mah langsung. Mana nu namina Mang Deri? Mang Deri kapayun. Mana nu namina Mang Isan? Mang Isan kapayun. Mana nu namina Mang Jam-jam? Mang Jam-jam kapayun. Mana nu namina Mang Ega? Mang Ega kapayun. Tak pagi aya mangga di tepangkeun atuh. Aya nama urang pilih. Mana nu ganteng, mana nu kasep. Mana Mang Ega, mana Mang Jam, mana Mang Isan. Aduh, eja Mang Isan. Mang Deri, mana Mang Deri? Ayo. Mana atuh nu namina Mang Jam-jam teh? Aduh, hei, nah, ini orang pilih ah. Mana nu namina Mang Ega? Mang Ega ganteng. Mana Mang Jam-jam gaya? Mana Mang Isan ganteng? Mana Mang Ega ganteng? Kela. Ari Mang Ega kitu, Mang Jam-jam kitu, Mang Isan kitu. Nah, urang teh kapilih wae teh hareup wae. Meureun cicingna di dieu coba mun caket di dieu. Sok mangga ka dieu. Sok. Langsungnya, cicing, ngalikeun matak tuh cek anak oge, ulah sok cicing halalan. Lu cicing halalan mah kabeh oge pasti
Dina naon sagala rupa oge ayeuna dina seni. Cicing we di dinya batur keur main cinukul pasti ditajong-tajong we mah. Mata lamun dina seni mah mimiti. Katingali punuk datang ka tarang kudu sarua babarengan dina naon oge yang kapilih. Sok. Sok mangga pangkatan. Wih. Wih. Deket nah jauh ku jauh raga kewet teh kahareup wae aing ge. Maksud dan tujuan hayang kapilih jadi naon? Sok. Heuh mah Mang Ega ganteng, Mang jam-jam kitu, Mang Isan kitu urang teh kahareup deui Oh, wae. tadi oge ulah cicing tukangan deketan aya hayang kapilih. Ah, kieu carana mah urang mah nyeluan kieu carana mah urang mah. Wah, aing anak punung aing. Kumaha atuh aya kieu carana mah? Kumaha tuh? Aya punung. Tuh, atuh anu mah kumaha carana Jung, susu kuduaan. Barawa calura ka ditu, susu. Aya hayang mah. Sok mangsan urang mah hiburan we ke anu batur mah. Mang Dede, hayu urang main deui. Urang deui kapilih ieu aing. Boro bae boro main deui urang main deui. Mu aing aku kekeh main deui. Bingung urang euy. Kumaha? Kumaha? Gunung. Mu main deui cenah. Aing beukeut balang. Ayo awewe, barang. Mana awewe? Lain awewe, ai si eta mah ikana awewe beuki. Ai kitu geus pundungan komo lamun jeung awewe. Nek kumaha daekeun awewena? Tah matak dina seni mah sanajan henteu kapilih. Sanajan mah conto tukang genang, conto tukang goong dina seni Sunda. Tukang goong mah nyumput tapi kadaharanna subur. Kudu ngarasakeun subur, urangkeun bae teu kapilih oge da ieu mah sabeungkeutan. Ayeuna Mang Isan, Mang Jam-jam, Mang Ega termasuk sim kuring meureunna Mang Jipo. Sanajan anu milihna teu kapilih teu jadi masalah. Nu penting mah dina seni mah ku sepakatna. Sok ayeuna mah daripada digetu orang barengan rencana kelah. nya matak oge sagala rupa oge. Tadi cobain liat Mang Isan calung dicanak ayu henteu. Ane kumaha sok ayeuna mah padalang rek bade nyanyi Mimiti ditapal kuda areret kapal ikiwa cugenang areret kapal ikiwa namina eta cigadil
abdi ge saha lagu. Lagu naon? Rahasia we ieu mah. Sok atuh derah. Sok pangkatan lah. Tolang mangka. Kawinan bapak. Oh salah beja mencarekan bejakeun euy urang bejakeun euy urang bejakeun hop bejakeun naon ieu teh Paya teh bapa maneh nek kawin deui boro maneh kibejakeun ka inung maneh. ieu mah lagu naon Oh, judul lagu. Oh, judul lagu. Oh, judul lagu. sok sok Coba. Sok si bener ah lagunya. sok ieu mah judul lagu Heeh. bapak urang kawin Sunu saya teh sunu lagu. orang nangka kawinan bapak poe salasa beja mencarekan urang bejakeun euy urang bejakeun euy hop Nang bejakon namanya mah. Aku batur tadi geus dibejaan. Sunu lagu. Dari pot dah. Sok ah tuh bejakan ya. Saha nek lagu sih bener ah. Urang yang ngalaku atuh. Lagu naon? Amal beja-beja. Oh, sok ada dah. Bang jajab kapayu. Orai-oraian keluar warga sawah. Toka sawah tarik Orai-oraian keluar sawah. Sawah tarik lagi Tahu saya tak bang jajab. Sehari aja bade nyanyi apa payu. Oh, bangga sok. Lagu naon Bang Dedi? eta mah moal dirahasiakeun Oh, pokona mau mah. dasar kena dibejakon. Oh, Lagu naon? eta mah lagu naon we pokona mah. Oh, sok, atuh lah. Lagu. Sok, siap lah. Sok, mangga pangkatan. Wih, 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 wih.
Oh, Oh, sok aja ah. Ah, Mang Isan cenah bade nyanyi. Sok ah. Pak Isan itu bade nyanyi. Mangga Isan kapayun. Cincang keling, banyak cincang, kakolong, Kakolong. Mana? Mana? Kakolong. Mana jangan. Kakolong. Pakai kakolong. Nu kakolong mah lain eta. Ali, sok aja jar. Sok. Cincang keling teman kelingkeun cineten bos kakolong bapak sadar kulineng batu tah eta lain kucing kakolong bapak sadar kulineng cincang keling teman kelingkeun cineten bos kakolong bapak sadar kulineng tah eta maneh mah kitu nyanyi teh kulineng we kakolong kulinengna aweuh ari kitu teh kulineng heula pan batur nyaranyi, oh tapi alus maneh rek kreatif euy wah maneh tadi ngalagu teu bener anu urang nek ngalagu ah sok dar ah parawan tong sok diuk di lawang wih kekot pareto sokong dodo padahal mikir kuring sampe alus kere kau dodo nunung kotula diantep sebae akalan dina keluar kudu hese-hese karana dibatok Kagena-gena apa dalang ngalagu kumaha diheupkeun? naon pandalangan teh urang nyanyi atuh. Nek nyanyi On mereskeun utang. oh sok atuh tah Bae nyanyi deui. Rek bisa. oh bisa oh nanti yo Mang Isan mangga kapayun wih hah Balon ke ada lima baru warnanya kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon ai mana tuh naon ya teh make umpetan ceuli daya tanek maletus atuh bieu jadi we sieun dapur ngapola juga oh judul aku meletus sok ah nanya dia aku lagi deui sok meletus balon naon ya teh pake mimetian oh iya mimetian kalah lah balon tuh ada lima rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru kemarin betan kalian nama nah dae tapi mah kekarek muda dan biru jadi urang teh tadi meusieun meletus madak rewasnya nah jadi we ngabaledug tadi baledukeun namanya ku urang baledukeun mun kieu mah
merah muda dan biru. Meletus balon hidung dar. Wah, tak itu aya. Balon hidung meletus. Sakitu wae beureu nya. Urang tutup wae urang. Ayeuna mah. Keluarga sadayana lagi daripada kawan panitannya dina sekali pelanggan apunten ieu mah sadar kebanyakan atuh mangisan kira-kira ngapunten kamangisan atuh manggari oge sami kasadayana peripados ulah kirangnya apunten dina naon saha ieu grup PMK Cap Channel sadayana ulah kirang-kirangan apunten wassalam. Entos heula ti ka dieu antosan we episode selanjutnya tong hilap subret